Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Mang, saha namina? Namina Dita, sarua jeung ngaran hidup. Urang sadaya bade wawancara anu kaitana sareng kadaharan Sunda. Oh, mangga silakan. Minuman Sunda. Amang sok ngadamel kadaharan naon wae jual minuman. Mana ya apa? Bangga. Kurang lebihnya sabaraha harganya? Oh, sabaraha lamina calari minuman Sunda itu? Lima tahunan lah. Ya. Kumaha awalna biasa ngadamel minuman Sunda? Nah, awalnya ya kami nyoba bebaturan dan nyoba apa di dulu gitu dari kantor. Biasana lamun aya anu pesen sok seueur atawa saben hiji. Tergantung ya. Sebenarnya yang kami jadi karena nomor 5 rumah 4 ya. Biasana yang pesen gede buat acara naon wae. Ya, acara arisan, ulang tahun, hajatan, terus pengajian. Upami penghasilan di pesenan sareng icalan teuing penghasilanna Masih gantung ya. Nanti penghasilan kadang-kadang kayak gede ya letih gitu. Berarti bahan-bahan didamelna teh di sabaraha jalan. Aldi tidak mau dari buat nanti juga ya lumayan baik pokoknya benar-benar aku lah ya. Kunaon ke icalan di sejen nata leuwih seueur ngadahan minuman Sunda. Semuanya ini kan yang terang itu pegawainya saya inisiatif Maaf ya Mas. Ari amang teh teu nganggo kadaharan minuman anu bahaya. alhamdulillah bukan itu alhamdulillah lah ini hari mah berbahaya kita begitu mari ada jadi asli